Nu di mana kuduna Jim? Padahal mah di dieu selakunya. Heeh. Di dieu teh selaku Jim. Oke, Pak Heri. Tadi dia geus laku. Aduh ampun, baru sih nya teh mah gawe deui mah eureun mah gawe deui. Di kieu nya takut ada kieu ka tempat. Jangan ngomong gitu sih. Bieu dinya balanya lin. Balanya lin bieu. Lohin kumaha teh. Kok bisa ngomong ka Jimmy teh? Nu bener Jimmy teh. Gosip tuh ya. Si gosip Jimmy.